Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui sareng mangkince. Alhamdulillah kanggo dinten ayeuna tiasa nepangan deui. Satacana dipedat icarios simkuring nganuhunkeun kana tos like, komen sareng subscribe-na nya atur nuhun. Atuh di mana wae ayana mugia dipaparinan kesehatan sareng digampilkeun dina milari rezekina amin. Masih nyarioskeun Asep maka langan bagian K2-nya ye karya emang nyalira sanaos basajan oge mudah-mudahan janten hiburan. Kumaha lajengna ye carios mangga urang kawita. Tingali tuh ku Abah sikepna Rahmat ayeuna kumaha geuning anjeunna nikah kaputra Abah masih keneh gaduh bojo rakana nyecin anu ayeuna nuju udur repot anjeun hei tong mungkir kenyataan Rahmat geuwat ngaku siah borokokok ngaku bisi kaduhung ke akhirna geuwat ngaku siah ngaku Abah dobling bisa merhatikeun kalayan taliti kumaha sikep Rahmat ayeuna. Maneh bener teteh boga pamajikan Rahmat. Mun bener berarti geus nipu sia ka anak aing, geus nipu. Dasar minantu kurang ajar sia mah. Minantu kurang ajar cek bah dompling mun cereng ka Rahmat kapangaruhan ku caritaan nyi euis. Rahmat beki sepa pias bangetna kaketegan hatena banget hatena sieun ku Abah dobling. Ngaku siah maneh Rahmat ngaku siah mun sia teu ngaku awas mun teu ngaku siah sabab mun lanceuk aing engke maot arwahna teh moal tenang deuleu moal bakal ngajungjurigan ka maneh mun sia teu daek ngaku sok ngaku siah ayeuna mah Rahmat mah memang borangan sieun ku ririwa matak di singsieunan ku nyi ecin kitu bujurna langsung rarempodan asa sagep-gepkeun wae sieun dijewol ku jurig atawa ku riwa. Aduh bener-bener ieu mah si Ecin bangkar warah ka dieu teh sarwana jeung si Euis kurang ajar mun ngaku wah boga pamajikan meureun ngambek si Abah teh lamun teu kumaha deui bingung pasti yeuh si Abah bakal nindak ka kuring. Aya wae ieu teh yeuh ngan dina kaayaan keur kitu nyeti norojol bari ngais orok sarta panonna ramisak lempang bareng jeung pupuh lembur kituna katut mangsuem. Kang Rahmat kunaon atuh akang teh nah betega ka Eti ngaku duda padahal boga keneh pamajikan atuh mun nyaho akang boga pamajikan keneh mah sangheuk teuing narima abdi teh Kang sangheuk yeuh sangheuk cek Nyi Eti ujug-ujug nyarita kitu puguh wae Rahmat muncelik Pak Nona. Rewas ningali Nyi Eti datang nyamperkeun
Ngan kagegetna teu lila kitu sabab ningali aya Mang Sueb pasti meureun. Mang Sueb nu geus ngadu ka pamajikanana. Dasar pasti ieu mah mangkelukna si Sueb si kurang ngajar. Dasar ngadu domba ka aing jeung bebeja. Pamajikan ongkoh kabur moal nempo ieu kajadian si kurang ngajar. Tapi kitu peta kalakuanna geuning jiga nu burung geuningan si Sueb. Ajagos ya Sueb. Awas ya Sueb ku aing dibales. Engke akibatna rasakeun sia. Rahmat utuk geneng dina jero hate kaduhung make jeung ngomong sajujurna ka Mang Sueb. Sugan teh cenah Mang Sueb moal hianat. Rahmat lewak-lewe erek ceurik budak camewek malulu berek deku. Jiga budak norek ceurik bek deku hareupeun Nyi Eti pamajikanana kituna. Eti hampura Akang Eti. Akang rumasa salah. Naha atuh naha Akang teh batu jujur ka abdi. Ngabohong ka unggal jelema jeung omat Akang tong ambeknya. Abdi apal teh sebab dibere nyaho ku Mang Sueb. Cek Nyi Eti beki bedah ku Cimata. Ongkoh tadi Mang Sueb janji ka Akang cenah arek nutupan Rusia. Nah geuningan ngabohong sateh. Dasar si Sueb kurang ajar. Teu kirem-kiremnya kitu teh. Ari Akang nya sae keneh kitu atuh. Mang Sueb teh yeuh karunyaeun ka abdi. Matak kitu oge ngomongna. Jadi wayahna wae Akang ayeuna mah kudu daek narima resiko dihukum ku Abah. Cek Nyi Eti gancang ngawalon kalayan tandes. Pupuhu lembur nu sarua karek datang kituna gancang cumarita. Geus wae ayeuna mah kieu wae ka pihak keluarga anu keur ngarandapan ieu masalah. Hayu ayeuna mah urang pindah ka imah nuntaskeun ieu masalah. Teu hade kikieuan teh di luar tuh dilalajoan keluarga. Kula teu miharep ka sakabeh warga. Gawat marulang ka imah ka ditu. Tong ngadon caricing di dieu lalajo nu keur ribut sabab ieu urusan pribadi dina rumah tangga lain lalajoaneun. Gawat ka ditu. Cek pupuhu lembur kituna. Abah dobling asa di jalanan ku pupuhu lembur gancang nyarita ka warga. Badar pisan arek nanahaon sateh hoy. Kaditu bat lalajo sia teh nu keur pasea. Hayo gara balik kaditu balik. Cek Abah dobling norojol kana caritaan pupuhu lembur. Sata mesa kabeh warga nu aya di dinya teh terus diusiran sina balik ka imahna. Ya wae ieu mah nya keluarga Abah dobling mah euy. Harayu euy lah wang baralik nanahaon di dieu ge. Kadang diusir dasar abah-abahnya oi. Sugan teh aya tinju oi. Baik teh kieu geuningannya. Ai sugan teh heueuh we si Rahmat teh duda. Baik teh bawa kene salaki euy. Lalaki belegug nu kitu teh. Cek warga langsung pating haruhuh ngagegeuh keui nu keur pasea ngusir ka manehna sarta harita balik
ka imah sewang-sewangan. Jeung da sanyana mah sakabeh warga teresepeun ka keluarga Abah Dobling teh sabab aya naon bae masalah pasti ditindak kekerasan bantung bakal lumangsung jeung bogaan sifat koret sakitu beunghar nage. Gandeng sia teh anu nangtukeun tindakan deh ya. Kudu ku abah aki sabab aki teu boga hak euy nangtukeun sagalana sikep pikeun ngabela anu jadi anak. Kumaha mun kitu Ki Umar satuju? Oh, mangga abah mangga. Nanging satiasana mah kudu tetep ya papejoh ka abah supaya teu ngalakukeun tindakan kasar. Atanapi ngalibatkeun nyawanya nu kaancam kitu tah manawi cek Ki Umar nempas. Mohon mangga diusahakeun we ku abahnya Ki Puhu dijamin lah malaya Rajapati ku dewek mah cek Abah Dompling unggek tandaning sapuk usul ti Ki Umar eta kajadian moal pikeun ngarandapan aya Raja Pati. Kancangna carita kabeh nu aya di dinya diajakan ka imah rahmat. Daek teu daek Bang Sueb kudu jadi saksi bongana geus nyaho kana perkara sarta mere laporan ka pupuhu lembur langsung Nyi Euis Nyi Ecin ayang indit ka Gunung Gede tadina kapaksa jadi leuwih lila di jalan sabab kapegat ku masalah pribadi nu kudu leuwih teu heula direngsekeun. Nya saterusna mah kabeh geus araya di imahna rahmat dariuk dina amparan permadani di rohangan tengah nu kawilang lega nyecin dariuk ngarendeng jeung Nyi Euis Abah Dobling dariuk ngarendeng jeung para panggawalna sarta pribumi rada misah sedengkeun pupuhu lembur diuk ngarendeng jeung Mang Sueb deket lomari antik dijieun ti tina kai jati. Tur sanggeus kumpul tiap jalma memang kabaud ku masalah ita nya kadenge Ki Umar salaku pupuhu lembur ngamimitian cumarita deui. Kula salaku pupuhu dieu lembur puguh ngarasa prihatin ku ayana ieu kajadian. Kula memang geus nyaho ti Mang Sueb anu mere laporan ka kula dumasar tina bukti yen Jang Rahmat nu ngobrol cenah ka Mang Sueb secara jujur ngeunaan rusiah pribadina tah jadi kula teu kudu tatanya deui naon sabab musababna tapi kula teh hayang nalek deui kadua belah pihak nya ka saderek Nyi Ecin utanama nah bade kumaha saterasna pami kanyataanna kitu sareng Jang Rahmat sorangan are kumaha saterusna. Nah bener ujang teh nyandung kitu cek Ki Umar terus rutret ka Nyi Ecin jeung Jang Rahmat. Mohon Ki Puhu mohon memang abdi rumaos tos nyandung mun teu terang istri anu kolot kitu tah teu lila Nyi Ecin mere jawaban pananya pupuhu lembur mangrupa sikep sakaligus hayang menang kaadilan. Jadi kieu kahoyong abdi teh salajengna Rahmat teh kedah tanggung jawab balik ka lembur sarta
urus pamajikan. Tah mung sakitu kahoyong abdi mah kipuhu cek Nyi Ecin tandes Ki Umar sirahna unggut-unggutan pok harita nyarita deui. Tah geuning kitu Jang Rahmat Nyi Ecin teh nyuwunkeun tanggal waler we ti Ujang. Mohon mangga abdi siap tanggung jawab. Abah dobling jigana bae embung lila-lila jempe hayangeun ngomong pok harita dibarungku banget anu semu geuneuh. Kela ya. Tanggung jawab biasa gitu minantu. Dasar sia teh minantu gajul. Ya sanggup nyumponan naha. Ngan kumaha ya anak aing. Tang tu ya ancur hatena. Kumaha tah supaya anak aing cager. Dina nyeri hatena ha. Sok kumaneh pikiran. Rahmat. Namun seg lain minantu mah wah geus digebogan sa teh. Komo ieu pan geus boga anak sia teh sok aya wae. Cek Abah dobling kituna. Bari huntuna kekerot nahan marah. Nya ningali kitu Nyi Ecin jeung Nyi Euis pating ngarumenghap Rahmat ngalakatai hate. Tapi bari terus meneleng ka Mang Sueb ku juru panona nganggapna kajadian gara-gara Mang Sueb. Kurang ajar si Sueb teh. Awas ya. Lamun hiji poe papanggih moal teu dililakeun dikakasak ku aing sia Sueb. Dikakasak tuman sia. Cek pikir hatena tapi Mang Sueb tembong ngeluk tungkul bari hatena ngageleter jeung ratug ongkoh terus wae galecok ngomong sorangan dina jero hate. Bodoh teuing kacida ari maneh teh Sueb. Bodoh. Make nyampeurkeun menjadi milu saksi si Rahmat. Pasti si Rahmat teh ambekeun ka aing kieu yeuh. Carana mah asa geus diheuanat. Hampura euy. Hampura Rahmat. Cek Mang Sueb ingis Rahmat neuteli ka dirina. Tapi Ki Umar sarireutik harita teh gancang nyarita deui. Tenang Abah dobling tenang. Ieu urusan ulah nepikeun nimbulkeun nya aya korban jiwa. Piraku masalah rumah tangga tapi ka timbul korban nyawanya. Aya moal atuh moal. Tapi nepi ka ditu mah nya. Ari ka kitu mah moal laki moal. Sabab meureun mun Rahmat dipaehan tang tu anak Abah teh yeuh jadi randa ngora meureun boga anak hiji tuh orok keneh geuningan. Cek Abah dobling gideug bari hatena rada reuaseun. Enya atuh lamun Rahmat dipaehan rek naon kuring ka dieu rek nyahareupan bangke. Nah bisaeun kitu bangke na tanggung jawab ngurus anu gering. Cek Nyi Ecin tandesnaker ngomongna. Abah dobling dina hate jero hatena mah muji ku sikap caritaan Nyi Ecin memang nian. Nyi Eti nu harita jempe bari ramisak mimiti kadenge cumarita deui bari sorana rada dumareuda. Ari abdi kumaha ieu teh? Aduh bingung teu ngemutan atuh. Abi teh sieun ieu Abah sieun jadi randa Abah kumaha kangge naon atuh abdi gaduh salaki tapi
nganyanyarikeun wae kana hate Abah. Cek Nyi Eti harita kitu memang nyari hate di bohongan ku salaki. Aduh, ampun teuing Nyai, anak Abah anu geulis. Ulah nyarita kitu cu, ulah. Heug heug indung hidup geus eueuh lila maot. Hate Abah oge tunggara ieu teh. Ayeuna Abah tangtu moal mikeun Nyai kudu jadi randa mah moal. Moal mikeun tenang wae Nyai. Cek Abah dobling memang kawilang galak jelemana tapi nyaah ka anak nu bisa ngajadikeun leah hate babari beueus ku Cimata. Eta kaayaan puguh wae matak budawang pikeun rahmat mah kaduhung sagede gunung geus ngabohong komo jeung nyandung deui matak leuwih hade moal aya nu dibohongan ka Nyi Mae ayeuna geus eueuh deui rasa iwak di Nyi Eti. Nyi Eti teu kenging nyarios kitu atuh. Teu kenging nyarios kitu nya. Yeuh. Akang mah moal nyerahkeun ka Nyai teh moal nyerahkeun nepi ka mana oge moal akang mah moal nyerahkeun. Cek Rahmat bari lewa-lewe erek ceurik. Enya tapi akang teh pan boga anu kolot atuh Kang. Boga anu kolot. Hah, kumaha ari akang teh? Nah atuh nyandung teh teu beja-beja heula. Teu tanggung jawab. Embung ngurus ka awewe sejen. Akang mah kitu. Ka abdi oge moal bina engke meureun. Moal bina kitu. Cek Nyi Eti nempas bari mepeg tak salakina bakating ku keul. Nuhun nya nyandung Rahmat. Gara-gara si Sueb ieu mah. Kunaon bat ngadu ka pamajikan sia. Rasakeun ge Sueb sia teh. Mang Sueb ngadengek kitu ngarenjag. Tapi pupuh lembur jeung Nyi Euis katut Nyi Ecin pating serengeh leutik kituna. Ningali tingkah laku Rahmat bat jika budak wae teu bisa mikir panjang. Atos jang teu kedah nyeselan atuh ka Mang Sueb. Da naon matak kitu oge meureun nyaaheun ieu ka keluarga Ujang teh. Nyaah ti mana horeng Bapak. Buktina geuning yeuh rumah tangga kuring jadi katibanan masalah anu sakuduna teu meunang kanyahoan ku pamajikan. Jelas ieu mah Mang Sueb anu salah. Katut Nyi Ecin Nyi Euis ngadon daratang ka dieu teh. Ngadon ngawiwirang sia teh. Cek Rahmat teu narima omongan pupuh lembur jeung teu narima kana kasalahan. Kitu nya lalaki mah muhun nyandung teh. Nya harita Nyi Ecin jadi areteul bibirna hayang nempas caritaan Rahmat. Rahmat maneh ngeunah wae maneh ngomong teh yeuh. Raos-raos di dieu nya jeung nu ngora sia teh sedengkeun lanceuk aing gering deuleu tadi urus acan ngadon kabur bari mawa duit sia teh. Sarakah maneh mah Rahmat, sarakah uyuhan hirup teh uyuhan hayang wae meunang sorangan sia bari jeung nyandung sagala sareng waktosna Seep cenanya. Aduh mohon nya waktosna kabojeng Seep nya. Insyaallah enjing atanapi pageto
Tiasa dilajengkeun deui. Dina seri ka-3 mangking ce ngahaturkeun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cah.